Aih, tak alpan di tangguana. Rese aman. Woi orang miskin, kunaon dia tuh berangkat ke hutan? Aing entuy deh. Betah bu. Naon mau kadi iya? Orang susah sombong amat. Nu bisa sombong mah aing doang. Saha deui lamun lain entuy mah. Coba sita ngomong lah sabari muncrat gitu. Ai dia kenaon di dieu nyantai amat. Doang geus boga bebeunangan bae ai dia ai. Ih, coba sih dia iya ngomong muncrat di pang barsa aing. Ih, bubu aing iya kedungan alpan, iya kamana di tangguana heubeul iya tadi lempang. Alpan, aing tadi neuleuh tuh di ditu keur meuli es di warung. Alah badog dia dilojokeun ku Alpan. Aih, tak jalema di tangguana paingan heubeul. Alah dia batur mah keur ngeunah nginum es, ari dia mah keur ngabuncanut beh. Nya keur nginum es, keur ngadahar bakwan, ponyo beh di ditu. Beuh, eta jalema tadi mah ngomong nanek ngising cenah kana aing. Walah, diolok dia ku si Alpan. Hai. Geus lah, aing menek go home bae. Beul-beul jeung dia bisa katepan miskin. Selamat menunggu orang miskin. Bislah, tinggal kembali aing. Lah, kumat dia mencengak-cengak ka luhur. Das, aing makin ka dieu kalapa anu turun jajan. Langka amat merasa asa di kota. Laju mun hares nek naon tuh dia? Atuh ditaek nek kumaha di itu. Atuh jalan hiji-hijinya ieu. Lamun naik kelapa, namun teu ditaek, atuh eueuh mau dahar di bae. Sopat poe yang teu dahar. Gara-gara dia so suci teh ngomongna. Kumat tadi dia kana tuak taek. Ih. Aing saroba sarua aing teu dahar. Tunggu sih syukuri beta nu aya. Naon nu kudu syukuran ku aing. Beuteung lapar syukuran. Kugat ini kumadi itu. Di urang mah aya nangan ki doang lah. Pagawean urang ngan sakikina doang. Janek bagawe urang mah rese. Mejeda gandeng, hareureun ceuli aing yo. Nyugak ku omongan dia. Oh, segera sabodo tama kumadian nek ditaik mah. Balik aing yo. Pat. Taek ulah ku aingnya. Geus ditaek ku aing anu bogana. Kayak aing disumpahkeun be, burut. Sarieun aing naik di ieu. Ohnya. Tapi aluk ieu aing lamun ditaek. Bati gede aing doang na aing ari kieu mah geus ditaek lah ieu teu lapar deui tapi eueuh aing sieun taek bae ku aing yo tan aing geus dibere jampe ku abah kolot aing itu dah si tangkal dong nang ngajampean dah tiang ditaekna. Rape aing. Am. Tunggu am. Aing sebenarnya lain endung eta naik kelapa. Aing bisa nyawan doang. Geus bawa ka unang eta. Nyahokeun tah ka unang lamun geus marah kumaha. Ulap aing boga masalah jeung ka unang mah. Boh, dia ninggalkeun bae. Ih. Cina dia naik. Sarieun aing naik sorangan mah. Coba aya dia dihandap nungguan. Aing bisa dicaplok ieu, maung. Lain masalah dicaplok maung.
Dia nantinya oh iya kebun anu di dilah kabeh boga kaunang dia anu di dieu. Nyahokeun dia kaunang lamun marah dia. Hayang dikarabekeun buat dong iik teh. Keket dia ieu mun boga kaunang. Nyoti mana dia? Sonya ongko. Hei dia. Pokoknya mah kebun anu di daerah dieu betanya. Boga kaunang eta kabeh. Buh aing hadena aing jadi naik. Dia mulai jadikeun bae naik. Aing sebenarnya menangguan hasil tadi dia. Kalompong tadi ya. Aing kaunang mah aing nu beunang. Hayang ngeunahna beongko. Kan aing lamun aing kaunang mah lompat pangheulana. Teman macam apa ya dia? Hayang ngeunahna doang. Nung susahna. Urang ganti profesi bae yuk. Hayu, usaha naon. Mendo tangkil bae. Malongpong tadi ya. Atuh sama bae tah mendo. Hasilan tak kitu pugu. Waduh, orang miskin. Terdiskusi tuh. Woi, orang susah. Waduh aing, tuh ngeret datang deui. Lagi diskusi apa orang susah? Kami yuk. Ya, orang susah, baperan. Lumayan nih kalapa menang hiji ge. Rezeki po ieu. Tapi na ieu haus amat ieu. Balik ah. Oh aing lele anu nuba mana yang kawin kumaha nya aingnya buka usaha deui jual kebon bae meureun aingnya kok Kaunang. Sepi amat biasanya jadi di bae yo. Ih cai. Beneran amat ya keur haus ya. Jadi arah bayunya. Naon lele kaunang. Aduh. Kemarin pangbar loba keneh di dieu. Dijual dong ieu lele. Ai amatnya. Di mananya ieu? Di beo. sah teh jelema woi eta jalema ulam paling suul helean kan paling bae bu dulu cek aing inum boang dibuka bat eta jelema bujang kon amat sungutna